kuat alus ke sieu ieu. Kuat herang. Atak keneh wae. Ya yang nu asak mah di dapur atuh, Mang. Nek mere urang ceh meureun. Harusnya majikan teh nyindirang aing. Buat hareudang. Masuk buat ungap ya. Orang poe mungkin kahandap wae. Aing gawe sorangan wae. Patuh nu nyampeurkeun dihan. Ya, Mang. Sernaon ngarit. Oh, aing ngarit. Main sorangan wae. Ya, tadi nama 5an tita nama. Tapi tidak ratang. Ye, Pemanjar wae dicokotan. ya atuh gitu tuh tanggung jawab pisan atuh. Oh, aing. Tanah. Jadi sorangan wae. Gawe patuh ke anggeus. Gini ngatak kene, Mang. Biraku, Meng. Ieu pare meuni kuat alus ke sieu ieu. Kuat herang. Ye. Atak keneh wae. Coba asan ku Amang, Mang. Iluk aing. Jam. Oh, geuning, Meng. Kata keneh. Ya yang nu asak mah di dapur atuh, Mang. Ya, aing. Daek we di bodok ku aing. Loh, Mang. Kade ngaritna ulah jongjon teuing. Oh, Aya nu ngarit jukut. oh gorengan. Bising kata diasup-asupun ka karung pada jukut teu nyaho mah pare di tengah nama. Oh, aing keur mah sorangan wae ngaritna deh. Nangis ngalaman urang ngarit jukut tengahna rambutan. Aing kaputingan Nyokot rongsokan. Wala tapi cengkel deh. Urus deh. Loh, Mang. Kapan anu adi gini? Oh, aing karek nutup aing na, Meng. Ge, mau apa motor orang buka cokotan gitu. Aduh, banyak nutup mah ya. Tapi tong lila nya. Wah, lieur nek nimbang doang sa eutik deui urang nek nimbang dinya kapoekan. Oh, mana tuh? Nitip pada motornya. Harus siap. Duh, dompet aing mana nya murah nanya. Oh, dompet murah gimana sih? Aing mah sagala murah dian. Bertemu duit teh. Enggak, Meng. Kerjaan naon? Loh, gua aing jangan kantong aing. Murah di mana murah aing? Makanya eta teh kayak bon utang mah dulu jeung di Semar eta teh. Di imah meureun Mang Komeng. Tunggu teu panggih aing karek lain di imah jigan jalan murah teh cep. Sugan we milik kapanggi ah. Ih, naon itu? Jika tas buku lainnya. Ih, ieu mah tas. Jika anu nundeun duit teh mah. Coba orang ngalian. Ih, heueuh ieu mah. Coba nengain lah ya. Dih, 100 ribuan euy. Coba KTP-nya. Atas nama Komeng. Oh, Komeng mah hafal. Tukeran mah duitna ke bengkel ya. Pak, duit.
ieu cenah. Jadi itu erakeun ka dieuna. Cuma aku mahala melengit tanya cina hadiyo jelema mana malah silangnya. Erakeun cenah. Tanya setunggan di dia ya. Heeh. Tuan air aja nak kayak anu lah. Ya, kita air receh kabeh. Aing 50-an gua mah. Ya hitung deh Gus ya, bisa kurang. Guys, Kayak murah di jalan aing tanggung jawab tah. guys, percaya kamu ke mah. Muka ada nu batur, leungit ke dihan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Jang? Iya, Mang. Nah, balikin dompet. Ye tah, nu urang ye. Urang di tangan wae ye teu kapanggi-panggi. Manggi di mana ye? Jadi itu, Mang, di jalan. Oh. Baik salah, Mang, bisa lengit. Oh, orang periksa lah, Cep. Foto aya mantan ya, foto mantan, KTP aya. Isim aya jeung eta bonan rongsokan. Tapi ieu duit lembaran aing da aya hiji kunaon ieu jadi loba. Eta mah dicuan ku urang, Mang. Keuri urang manggil dompet. Oh, Terus anu tukang bukan teh Bang nyebut nuhun doang. Dek mere receh meureun. har sia majikan teh nyindiran aing. Aing kitu mah moal tenang Jang, ku aing dibere. Ku sabab sia geus nukurkeun duit aing, jadi aya recehna ya. Geus sia 10.000 we. Nah, oke nya, Mang. Nah, aja. Har budak. Pantesan duit aing salembar 100 jadi 10-an malulu jadi 10 lembar. Henteu leungit mah teh duit tengan mah aja jeung teh. Budak teh kada bare tong manggi dompet meureun nanti di dibere duit Bang nuhun doang. Bisa gitu nama budak teh goblok. Setelah daripada udah kepanggil yo dompet aing.